Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dadaramang sadayana kelas 8 anu ku Bapa dipikadeudeung. Kapenak deui sareng Bapa di pelajaran bahasa Sunda kelas 8. Dina poe ayeuna insyaallah Bapa arek medarkeun atanapi bade masihan materi perkawis praktek nulis sinareng macakeun carpon atanapi carita pondok. Minggu kamari Bapa parantos ngajelaskeun naon aing ngaran carita pondok teh. Terus sajarah carita pondok, teras langkah-langkah dina nyieun carita pondok jeung sajabana. Nah, dina poe ayeuna urang sadayana arek meraktekeun nulis. Bade mempraktekkan nyatet jeung macakeun nyaeta carita pondok. Kumalagi kitu Bapa bade masihan heula contoh atanapi sampel kumaha cara nulis jarang nyaritakeun carita pondok. Mung sata acan urang sadayana asup kana pembayaran poe ayeuna urang sami-sami heula ngadoa kalayan ngadoa anu ikhlas. Tur anu serius anu husu kalayan ngaharepkeun mudah-mudahan urang dipasihan ilmu nu mangpaat tur barokah kangge di dunia sareng di akhirat. Urang sami-sami ngaoskeun doa sata acan belajar. Rabbi jidni ilman warjukni pahman, Rabbi srahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa orang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Barudak kelas 8 anu ku Bapa dipikanya mangga sakseni ieu contoh dina nyaritakeun atanapi dina macakeun carita pondok. Mangga wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abdina ila salsabila. Dina waktos ieu abdi bade nyaritakeun carpon nu judulna liburan sakola. Basa keur liburan sakola, Tasya sareng kulawargina nyaba ka kebon binatang. Angkatna tabuh 10. Kebon binatang jeung rumah Tasya teu pika jauh. Tapi sanajan kebon binatangna masih kene di kota, suasana di dinya teh tiis sareng raos pisan, loba tatangkalan nu jarangkung. Kebon binatang eta teh salah sahiji tempat lokasi wisata anu rame pisan, utamana dina pereskola. Di dinya loba pisan sasatoan nu dipiara. Tina sato asli Indonesia nepi ka sato ti luar negeri. Tasya jeung kulawarga nepi di dinya tabuh 10:30. Bapana Tasya meuli tiket heula tuluy asup ka jero. Pas asup ka kawasan kebon binatangna, nu ti heula ditinggal nyaeta kandang kijang. Kijangna tiasa diparaban, parabna make kangkung atawa wortel. Di dinya aya nu ngajual parab. Salian kijang nu tiasa diparaban, aya oge gajah jeung jarapah nu tiasa diparaban. Tingali dek, eta ya manuk. Tasya ngagorowok ningali manuk nu keur ngapung di luhureun tatangkalan. Di kebon binatang oge loba koleksi manukna, rupa-rupa jenisna. Aya manuk parot, manuk bango, manuk japati, nepi ka manuk elang. Sora maung kadenge tarik pisan. Tasya jeung kulawarga ningali ka kandang maung. Di jero kandangna aya 2 maung, nu hiji keur sare, nu hijina keur lulumpatan. Adina Tasya murungkut sieun ningal eta maung. Saatos ningali sasatoan, di kebon binatang eta oge aya wahana nu tiasa ditumpakan. Di dinya aya parahu nu tiasa ditumpakan ngurulingan balong. Aya oge komedi putar di tengah-tengah taman. Saatos capek muter-muter di kebon binatang, Tasya jeung kulawarga tuang heula di restoran caket kebon binatangna. Saatos tuang di restoran, tuluy mulih ka imah. Tasya bagja pisan tiasa liburan ka kebon binatang. Ningali loba sasatoan. Tina manuk nepi ka gajah. Salian ti eta, Tasya oge tiasa diajar mangrupaning sasatoan. Sakitu bae carita pondok ti abdi, hapunten bilih aya. Nah satos
hidup sadayana ningali eta contoh nulis sareng macakeun carita pondok. Salajengna ayeuna hidup di paparinan pancen mandiri ku bapa. Naon tugasna nyaeta kahiji pek hidup diajar nulis carita pondok tentang naon wae dina buku bahasa Sunda. Kadua satos nulis hidup bacakeun eta carita pondokna sabari divideokeun rek make HP, rek make naon wae mangga. Tas nu katilu hasil tulisana sareng videona kirimkeun ka Google Classroom. Nu kaopat atawa lamun hidup gaduh channel YouTube mah videona upload dina channel YouTube hidup teras linkna kirimkeun ka Google Classroom nya. Paham pangintennya sadayana. Ta eta tugas di Bapak mangga damelan sadayana. Nah barudak kelas 8 anu ku Bapak dipikanya namung sakitu anu tiasa dipikahatur anu tiasa ku Bapak diterangkan. Mudah-mudahan sadayana anu parantos ku Bapak dijelaskeun diterangkeun hayang mangpaatna khususna kangge Bapak umumna kangge amurang kali sadayana. Ayo urang sami-sami wae tutup pembelajaran poe ayeuna nyaeta ku pembacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin teras istighfar sakali astagfirullahaladzim disempurnakeun ke doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.